Kasih Faisal kemana sih? Kayak di tata resep pisan. Aduh, si bapak ngomong hagel-hagel tuh. Faisal! Faisal! Ih, headnya di titah ganti bangit. Di isu kurak erek kurak we si bapak. Faisal! Faisal! Naon Pak? Namanya kumaha Faisal pan saya teh ku aing di tangga ganti ban ti isuk na urak erek urak na hungkul ieu cari ganti geuningan siapa? Anu langkah kana hudang Pak. Tunduh. Pas nutup karena sawah atuh ari tunduh kumaha? Ieu teh geus jam 3 kehet. Nah sia teh kabina-bina teh HS teh atuh. Geus buat ganti ban ya? Ensok atuh lah ku bapak we saeutik deui teh kagok. Saeutik deui kumaha kehet aing leuleus ye bantuan. Ih, aing padahal sabau deui. Awas eta, Bas. Wah, sok tah lain awas-awas we teh. Kieu wae ku sumal kesamel pisan. Rupan geus gerapa ban kieu. Ya, aku mah deui ayeuna. Riweuh pisan kira ngaganti ban kieu wae lah. Lain riweuh-riweuh kayak deuleus aing mah leuleus. Aduh. Ya. Sok ganti aing rek mandi heula sakedeung ya. Nah bapak aing, nah kumaha nya? Nah, anu mana ieu gantina? Dan ieu mah kempes. Anu mana nya? Pak. Pak. Nah mana gantina? Nah, ieu kitu bana. Gantina. Dong ajaran lepasin gitu. Ah, gitu. Asa gede pisan. Oh, bapak aing cak aya engke nyari geus puasa aya mah apal kan puasa malah leuleus ah. Nah, gini ieu mah. Kurang jangkung mobil lagi Pak. 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 Nah, tuh Faisal guru-guru ka sia mah? Enggeus. Acan pugu ya Pak hese uyangna teu akur. Aing. Aduh, sia Faisal. Tah sia beleguk-beleguk teh atuh. Pan ieu mah kayak ban es kudo na sia teh. Aduh, ai sia kan sekolah SMK na kumaha sia teh? Nya, cek urang lagi salah deui cek urang ku bapak. Nah, atuh kadon nita. Maneh teh guna-guna ku aing di sakolahkeun SMK. Pan ari SMK teh bagian mekanik kayak ngeganti nu kieu teh leban mobil-mobil we na sia teh urusan kebecus atuh. Pan apa serangan meureun Pak? Sakolahna ke urang teu corona. Jadi teu puguh sakolahna ge. Sia kalah ngalawan we. Awas ku aing lah. Rek naon eta? Lain nu kitu atuh eta mah ban es kuda budak teh kage apaleun. Tah, ban budak nu kitu teh leutik. Aji. Aing poho. Preken ulahkeun heula. Ah, geus. sok. Kumaha deui? Starter. Starter. Kupling ditincak. Terus Asupkeun gigi. Mundur. Heun sok gas ditincak cek aing teh. Nah, tuh kelak kuplingna lesotkeun. Aduh, si anak kumaha tuh? Kupling tincak, asupkeun gigi. Gigi mundur. Gigi mundur cek aing teh. Kupling lesotkeun, gas kejap. Aduh, siap pelaguk-pelaguk tengket. Lain gigi honto atuh Faisal, siap blaweh-blaweh teuing. Gigi ieu tah gigi mobil ieu tah. Yo, ieu asupkeun gigi mundur tah, kupling tincak, lesotkeun gas tincak. Sia teu beleguk-beleguk teuing sia teh suada. Nyi. Ai si Isal ka mana? Duh, aing puasa teh asal leuleus-leuleus teh ngeunaheun euy. Haus dan dahagia. Ka dieu Neng. Catat apa ya? Oh. Sakit apa Bapak? Sakit perut. Kok sakit perut? Yang dipijit kepala. Aduh, pan biar ini. Biar ngarenaheun gitulah aing pusing nih namanya anak. Pijit wae atuh sirah Bapak. Nyi, ai si Sal ka mana? Si Salma teu ngambung di kamar. Nah ngamuk pada naon sih kayak puasa-puasa kieu ngamuk.
Namanya yang ngamuk peda naon Faisal? Pan maneh mah geus meuli baju lebaran. Orang maleng hayang baju lebaran. Hayang naon atuh maneh hayang ka Bogor. Ulin geura kos batur neangan ka Bogor. Lain hayang ka Bogor aing mah Pak. Oh hayang naon atuh mak kamu kitu ka maneh? Wah, aing mah nu koneng Pak. Wah, sia mah nyaho aing ge. Mak abuk satepedasan ka beli sepatunya. Bae urang apa teu panglikeun sepatu ge? Heuh hayang naon atuh? Ngomong sing bener. Hayang mobil. Hen sia aing tadi dipanggil sepatu dan ke mobil mah. Aing mah Hayang mobil masalah usaha nya maneh. Geus boga duit sorangan ulah minta ka bapak. Maneh kunaon deui Iksan punyan panyun kitu? Pan baju lebaran geus meuli maneh teh Iksan. Enggeus pa meuli baju lebaran mah. Heuh kunaon atuh cika nu aral kitu geuningan? Lah aing hayang motor ninja. Ya nu hiji hayang mobil. Maneh ini hayang motor ninja. Aduh saha ulah minta ka bapak sia teh. Aing ge ripuh. Aing hareureun seusan barang beda teh. Pak, ayo atuh. Ayo ka mana dia atuh Neng? Aduh aing keur seul kieu ya. Si Faisal, si Iksan ayeuna si Neng deui we. Ka mana Neng teh hayang ka mana? Pan belum beli sepatu. Alah, sepatu naon atuh pan itu udah kamari. Sepatu. Itu mah warna merah, Bapak. Neng mah pengen yang kuning. Aing boga anak 3 ge lieur, komo aing lamun boga anak 12. Aduh. Emang Bapak pengen punya anak 12? Aduh. Neng. Atuh nanya ke sakalaweng Neng mah. Aduh, aing ngawur keles ya. Aduh. Ampun, teh ampun. Jangan gitu aja marah. Hiji, dua, tilu. Aduh, alhamdulillah aing keur butuh jeung meuli paku teh jeung meuli GRC aya nu mere. Anjing aya mamang aing ge. Naon ieu kali aing? Yok, kenal mana yok? Aing keur ngahulang we mang aing keur rek meuli paku can purun indit ya ka kawali aduh meuli paku. Lai mamang kasih mana? Ih, aing haja ka maneh pinjam duit. Aing ge eueuh mang ban aing meuli paku sagala ieu aing pinjem gelas kita ka dia yo. Terus juga maneh boga itu jangan minjem aing setik malah. Eueuh aing mang kan aing sarua teu usaha. Jadi naon mah atuh butuh pisan aing tadi nama euy. Duh setik mah kitu tah. Wayahna we atuh yo usahakeun. Kapan aing eueuh mang aing meuli paku ini ge campur mah indit. Gak tuh yo kari eueuh mah lah. Heeh mang hak wayahna. Aing lain teh yang nulungan pan Aing teh ngari eueuh mah. Heeh. Aduh, mamang aing kada kinjam duit teh aing kudu aing dibikeun aing keur butuh aing oge. Sok hese aing sok kararago keng nagi aduh. Ayahna mang aing lain teu karunya. Da mah duit mah aya ya. Aduh, HP aing tinggalun euy di si doyok euy. Ah, aki cokot deui. Untung ku aing tadi euy teu kanyahoan ku mamang aing keur ngitung. Sok hese mamang aing ngebayarna anjir teh. Yok, pan eta loba duit. Aing keur butuh mang, ieu mah saeutik aing keur butuh. Awas ya yok ku aing, isukan aing lu loba duit ku aing mal bereng hijau maneh. Ih, aing sok ngancam gitu ya tuh ya. Anjing, apa sih aing?